pegawai rumah tangga teh teu beres-beres, nyusuan budak, nyese teu kapalanga teh bapana hayang susuan. Budak kabawan gara kajian ke-11 wae cenah. Da eta bapana aya ku kabeuki ingsat moel terekel, ingsat moel terekel. Tapi dah alhamdulillah ayeuna teh budak tinggal saeutik asal dahar ngagoroyok katincak hiji modal, dahar deui ngagoroyok deui parebut-rebut katincak deui modal budak hiji yang daftar jadi polwan. Puguh manehana teh lalaki eta kena bobogaan. Kan aneh. Sajan asi bebek sampai kapela biar kelihatan cantik. Lagi hutang kasih kemot sugan we aya geus mang tahun can mayar lagi heula ini aya cuma Liana. Assalamualaikum, Cuk. Waalaikumsalam. Di mana, Cuk? Iya. Hampura Cuk dekat tingali poek euy. Aya naon Kang? Bade ka saha? Kemotna aya teh, Cuk. Teu aya Kang. Akang ti palimana? Hek bade aya perlu naon ka misua? Mangga Kang, calik heula. Mana tuh, Cuk? Basalnya tuh kemotnya nomor atuas kabeh teh. Tahu nama hanya masuk bedog. Oh, sabaraha? 70-100. Mende ageng-ageng teuing. Kieu aya nama Kang, salaki abdi teh rada kieu. Teu kaop aya nu nagih ka bumi, sok ngasong-ngasongkeun arit. Nya kitu. Mohon atuh Kang nya, hampuranya sugan isuk pake tomat teh cager-cager. Oh, nya tuh, Cuk. Kami tos teh cek mah watoskeun nya. Abi bade ulah teh nya. Mohon mangga. Enggak. Lah, om aing mah percaya ada. Ieu hirup di lembur mah jauh kaditu ka dieu. Awal kalung se pamajikan teh hideung-hideung, goblok teh ka salaki nyiksa. Astagfirullahaladzim. Gara-gara si Akang tadi jadi poho dengan terandahareun kasih misua. Dia bagis pesan spaghetti rasa tutut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Bebek tega urang. Ah. Udah. Duh, kunaon atuh Beb? Laki ngadaguan beuteung geus kekerebekan ka Cikurubuk. Maaf atuh ayang Bebek bae babi Hani. Tadi aya tamu ka dieu. Ulah sok kumulis kitu aing ngobrol teh Beb. Sok hayang morosotkeun di dieu mah. Budak geus loba hayaun hayang morosotkeun wae. Saha tamu tadi ka dieu teh? Si Ebot tadi ka dieu nanyakeun duit bedog. Nya kitu boga hutang. Astagfirullahaladzim, asa kaingatan. Heuh, aing teh boga hutang ka si Ebot. Karek dieu mah ieu diet. Lain tadi ngobrol teh. Geus puguh aing teh boga hutang ka si Ebot teh. Ah, susul ah, keun keur meuli susu keur budakna.
Ebon itu. Asal aja si Ebon. Hei Bon, dagoan. Hei. Astagfirullahaladzim, mending bener sih kemode ke karasa. Bari mau parang segala. Kabur bener. Aduh, aing kira ku paeh ku si kemod anu keur kitu. Rek cicilan motor loba keneh, balikan kerek hiji. Ampun mod, ampun. Kunaon make lompat sia Ebon. Geus pugu aing teh mayar ka maneh. Kali suga teh eka dek. Aduh. Wan, sampai Wan.